Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujak hiris urap jengkol, martabak aya bumbuan, tambah tiris nyoo naon se kompor, dicabak aya sumuan lain buluan karena bulu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du, kahatur kapayuneun Bapak Ketua PWC NU Karangtengah, Pak Lurah, Pak RW, khusus para ulama zu'ama nukusim kuring ditaati fatwa-fatwana. Alhamdulillah sabada hujan mapag ieu pangaosan. Alhamdulillah ibu rajin ngaji, saking rajin ngaji Pak Usup tepikeun ka ngajangjikeun mobilna diikhlaskeun keur ngangkut ibu ka Al-Jauhari. Mun baheula mangaborong pan beki dieu beki eueuh, jadi tara araya alhamdulillah ayeuna mah torojol pan ayeuna mah tah ku Pak Ketua MWC qoplillahi ta'ala ca mobilna diango jengke kuing di absen nama nakib Tegal Jambu mana mun eueuh berarti waduk geus dibere mobil sakitu ikhlasna masih keneh teu datang. Aya nu can datang ke Al-Jauhari, urang dieu mah masantren di dieu di Ajengan. Mudah-mudahan sing barisa ngaji, sabab ayeuna teh generasi TikTok, generasi Rungkad City, generasi salam dari Binjai, generasi nu karitu patut. Matak begitu jol ka dieu ngadenge budak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sim kuring bade macakeun doa bade emam, Allahumma barik lana meni bunga hate teh masing leueur-leueur ge aing sieun labuh lempang bunga hate teh sabab aya keneh madrasah, aya keneh tempat anu masih ngajarkeun eta ka barudak. Budak teh diajar ngaji, diajar ngocoblak di panggung, wani nyampaikeun kebenaran ti leuletik diajar. Panjujun ge memeh kieu ti leuletik baheula. Ngaji di Cibangkong, di Gaganong, ngaji di Cihanya, di Ais. Zaman almarhum Pak Lurah Ahi, Allahumma ghfirlahu. Pan make mobil Pak Lurah Ahi anu buntung teh, kalau buntung inget we aing ka Cukang, ka Cituak, ka Cikopeng, di Puak Gepeng. Alhamdulillah. Ibu Isra Mi'raj geus urang to the point we meh gancang. Ibu Isra Mi'raj teh oleh-oleh teh nyaeta naon? Salat. Isra Mi'raj teh oleh-oleh teh naon? Salat. Urang to the point we. Isra Mi'raj teh Nabi Muhammad wungkul lain ulah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, urang Jambu dipage kudu sarua Isra Mi'raj. Isra Mi'rajna kumaha nu diajarkeun kamari di Al-Jauhari. Isra na ku zikir jahar, diasupkeun ti luar ka jero la ilaha. Mi'rajna ku zikir khafi, ta eta mi'raj, alat mi'rajna eta. Dan tepi mah lain awak cek kuring oge. Salat 1000 rakaat oge tarang mangan ukur tepi kana sajadah.
hideung we wungkul da sajadana goreng sajadana empuk mah moal hideung tak ieu detak jantung nu aya zikir khofian eta mi'raj tepi ka Allah. Jadi nu Isra Mi'raj teh lain nabi wungkul, nabi mah geus tepi ka Allah. Ari urang jambu dipa rek iraha tepi ka Allah, kudu tepi urang jambu dipa ge ka Allah. Kunaon? Ku salat. Salat nu mana? Salat anu aya zikrullah. Wa aqimis salata li dzikri. Itu wasjud rabbaka waqtarib, sujud baneh terus taqarrub gitu pada Quran ge. Wasjud rabbaka waqtarib, sujud baneh ka Allah terus taqarrub, berarti salat teh as-salatu mi'rajul mu'minin, salat teh alat paranti naekna urang jambu dipa ka Gusti. Dikade hirup teh da lain dunya wungkul, tong mikiran dunya we wungkul, poho akhirat. Cing cek ibu ai dunya jeung akhirat kudu saimbang atau kudu kumaha? Teu meunang, kudu leuwih akhirat. Da walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih alus tibatan dunya. Weh. Sapoe akhirat teh surjeng 1000 tahun dunya. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Matak ibu ya dengekeun ti ayeuna persiapkeun keur akhirat. Ulah sok mikiran we dunya. Tani kuat ka ngabring ka gunung eta mawa gemuk 2 kintal ge kuatan eta naik ka masjid eta 3 meter teu nolol. Berat we birit teh teu nolol-nolol masjid sagede kieu teu pinuh. Ngan sajajar aki-aki wungkul narek malodar. La ilaha illallah. Pang berat-berat nate lempang kamas ini ka gunung mapan meni jagjag lain. Bapak-bapak tu ayeuna ge areueuh bapak-bapak di garunung. Bener teu? Tepati loba bapak-bapak nu hadir di Garawe, bener teu? Tapi ka masjid mapan hese deket oge, lempang ka masjid mah berat. Ka masjid mah makana pantas kusabab berat maka ganjaranna ge gede. Nah, salah sahiji ke di akhirat anu bakal menang naungan di hareupeun Allah di saat batur teu menang naungan teh diantarana nu cuman tel hatena ka masjid. Mun teu ka masjid teh aduh asa kumaha kitu. Teu sok kitu tara salakina. Mun kaliwat ka masjid sapoe teh ceurik mah kunaon atuh bapak tadi betul poho bapak tadi juga kaberangan subuh teh ka masjid terus ngagenggeik ceurik ti ka jam 8 aya henteu boro-boro. Mun teu nonton Persib salaki maneh mah ngamuk remote ada kusia karena ikatan cinta wae jadi we riweuh gitu. Tapi ka masjid 3 meter tong 3 meter lah imahna ngareneng jeung masjid da aya anu teu nolol ka masjid. Ieu mah di belah ditu ieu mah. Teh ngomongkeun urang dieu. Ieu mah di belah ditu. Ngan bejana itu teh nurutan urang dieu. Teu nolol ka masjid teh eraeun ku tembok masjid eta. Ngaliwat ka masjid diliwatan we ka masjid teh. Diajak ku ajengan kadeun jamedud ka ajengan. Hayu ah urang ka masjid sok we. Hayu urang ka masjid sok we. Hayu urang ka masjid bawel ajengan teh sok we atuh da diri ge salat. Kedah teh di masjid. Pas kali ngopat kalian disamper eueuh jeleumana teh aya asup ka masjid geus aya di masjid jeleumana teh. Lain alhamdulillah innalillah geus modar. Da kabeh ge jelema paeh mah dibawa ka masjid bener teu? Bener teu? Tukang macul rek dina galengan kitu di salatana. Di mana? Di masjid. Tukang ngasol sapatu ka Jakarta yak dina talanan sol gitu di salatana. Di mana? Di masjid. Tukang dagang narek di warung di salatana gitu. Di mana? Di masjid. Jadi ka masjid teh rek iraha atuh rek engke wae geus paeh. Naudzubillahi min toel ku aja.
ece bagian noelan salaki wayahna nabat ece tadi tita ka masjid ece mapan di imah lalaki di masjid matak bagian ece mah bagian noelan salaki wayahna eta leungeun pake dakwah bisa dakwah jika Pak Jujun di panggung ngomong teu pada teu kudu engke ngocoblak teu punggung ngomongkeun MBK ke di luhur panggung maneh bagian ece mah dakwana noelan salaki ngajurungkeun salaki supaya daya ka masjid cerewet bawel supaya daya ka masjid oh sok tara alhamdulillah nurut henteu loba nu nurutna loba nu henteu wayahna ancam penting ku aing mal dibere mun hayang kitu ari di Jambu Dipa mah da insyaallah ari anu henteu salat mah moal aya jiga nama moal urang di mah sarolat kabeh lah insyaallah moal siga di ditu ti mimiti budak pika kolot teu sarolat usum puasa ararudud usum jumahan wah boro-boro salat marukna hirup teh meureun teu diinti pae padahal mah keur hirup teh diinti pae ai pae pan apa sorangan ningali umur bener teu budak mora maotnya nu gering uing gering ya geus 2 tahun setengah gering ya teh mun teh ka Ustad Agung mah demal datang nah ieu teh gering maksakeun ka dieu sing leueur-leueur ya matak ditutuyun gering geus 2 tahun setengah gitu jadi ibu bapak loba ayeuna mah jelema pan anu teu sarolat itu anu teu sarolat hirup mah diinti pae uing gering ku gering kitu maot henteu matak tenang we buating ece ti heula nu calager uing paneuri bisa kitu kan maot mah bener teu atau bisa dibalikeun kuring paneuri ece ti heula heuy pan maot bisa kumaha Allah eta mah nya bener kuring gering ece sehat ya sehat tapi maot mah teu bisa kitu buating ece ti hareula maot teh abdi paneuri nu gering atau bisa dibalikkan ku Allah abdi paneuri ece ti hareula kumaha oh sarua keneh oh heueuh atuh babaturan kuring kamari keur dahar leupeut maot cager dah luput nanti bari mentas jalan teluak lieu katabrak beus maot itu kusabab hirup diintip ku maot kade tong lalawora hirup teh kudu deket ka Allah geura diajar ka Allah kumaha deketan Allah wasjud rabbaka sujud maneh ka Allah waqtarib geura taqarrub ka Allah kuring dia ngetik-ngetik nyeun filsafat salat kuring mun dipikiran eta filsafat salat da aya 5 atuh nu kahiji dengekeun ye filsafat salat ai filsafat salat cek urang kampus mah filsafat mun diartikeun ku kiai mah bahaya ye ai fil teh gajah ai safat teh buntung filsafat teh bisa jadi gajah buntung batak bisa jadi ieu can mernah kabeh tapi kuring nulis hiji ye filsafat salat teh ti mimiti gerakan dengekeun ya urang diajar salat Allahu Akbar meh salatna jadi mi'raj ka Allah teh ti mimiti syariatna ge sing ecreug eusikna sing apal Allahu Akbar begitu urang nyebut Allahu Akbar Allah nu Maha Agung maka urang geus sumrah diri ka Gusti lamun Allah agung berarti urang henteu mun Allah maha luhur berarti orang hanap lamun Allah maha tinggi berarti kita rendah lamun Allah maha kaya berarti kita miskin kalau Allah maha utama berarti orang teu utama jadi begitu jelema geus nyebut Allahu Akbar teu meunang aya jelema sombong keneh hirupna aya jelema sombong di Jambu Dipa aya pada imana pang alusna sombong aya irung bekah oh, kokodna kieu ai lempang ge. Tapi aya eta ge nu kaketrok ka imah kuring.
Assalamualaikum pasti buka teh badak jangkung badak kieu leungeun menung. Waalaikumsalam mangalinggih ceng teh ti mana abdi ti Karawang ceng. Maksud bade naon bade ngulem cenah ka salira Pak Kiai ceng. Tapi kieu wae kokodna teh uing teh kan udah kesel saeutik nya ceng ngonang-ngonang heula teh sagedeung kahanapkeun heula eta leungeun ceng teh hapunten Pak Kiai bisuna kelek duanana cenah si orang eta mah bisuna kelek eta mah ya mah lain nu ngada-kada kokodna kaluhur bari eueuh bisulan sok aya jelema kitu eta teh ciri jelema som kecuali jelema cacat memang kieu eta mah teu bisa dikahanapkeun tapi pan teu loba nu cacat kitu mah bener teu ya mah ai mimiti mah keur boga imah biasa mah kieu ta lempangna teh begitu gedongna ada 2 tingkat naik saeutik gedongna 3 tingkat naik deh saeutik gedongna 4 tingkat sakieu lempangna teh kieu siga onel-onel itu eta teh som. Nah urang geus nyebut Allahu Akbar maka berarti eueuh deui kasombongan teh rendah urang di mata Allah eueuh deui kasombongan dina diri urang sebatak haram ceuk Nabi jalma anu dina dirina masih kene aya sifat sombong. Haram naon? Haram asup ka surga. Kita teu meunang asup ka surga saha jalma anu dina hatena aya kene sifat sombong. Tak awas ya nu sarombong kade bisi boga emas sombong kieu-kieu pakai baju ini sombong aya lebaran baju abi alus pas silaturahmi ka tatangana besar wajeng gordeng jasar wajeng gordeng tatangana pakai bajuna teh aduh ini ganjangan tuh pamit daerah tadi nages asapang alusna pas sarua jeung gordeng tatangana kacian deh lo soalna katipu ku tukang dagangna tak ibu ieu nu sae mah moal aya ieu mah sesah milarina oge percaya we urang jamu dipa teh dibeuli asapang gayana we lebaran teh wah ai asup ka imah tatangana gordengna sarua matak ulah sok som di atas langit ada lang. Jadi begitu nyebut Allahu Akbar sumrah diri ka Gusti nu Maha serahkeun kabeh. Allahu Akbaru kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal. Jadi mau nyebut wa ma ana minal musyrikin geus tong ayana naon deui atuna hate teh ayeuna biwir nyebut wa ma ana minal musyrikin ayeuna hate masih inget ka sawah cenah abdi teh lain teu musyrik tapi keur salat masih kena menyekutukan Allah baju menyekutukan ayeuna hate geuning aya keneh dunya atuna langitkeun atuh mata kukuring dibere elmuna geuning kamari di johari talkin dikir teta teh kiai ge loba nu mungeun da ngadaguan talkina teh engke ari rek paeh bener teu cing rek nanya ka urang jamu dipa di jamu dipa geus ditaralkin kabeh encan jawab sing tarik atos acan jadi rek iraha ditalkin ari paeh jadi mun paeh maneh ngageruan ajengan mun ajenganna keur sakarat ilain heureuy ngaji ieu talkin teh ti ayeuna sabbatakallah bil qauli tsabit fil hayati dunya ti dunya kene netepkeun kalimah la ilaha laqinu mautakum la ilaha talkinu maut ku kalimah la ilaha lain nu maut nu ngajepat tak ieu nu parae teh tah harapan uing tah nu parae teh tah tuh nu di luhur nu naragog tuh bari cangkeu tuh nu narangtung tah masa ngaja tah mah hayang buru-buru kieu tah nu imah batur tah eta nu keur nyepeng balon nu paraeh teh tah nu keur ngomong nu paeh teh tah pajujun disebut paeh sakitu capetang bibirna pepetak curugna capetang sote bibirna pepetak sote curugna nu sok paeh mah hatena
tatalkin dikir teh keur ngahirupkeun hate. Ya dengekeun urang teh ditanya baheula teh alastu bi rabbikum kumaha jawabna qalu bala syahidna kabeh geus menyakseni yen Allah teh bener pangeran kami tapi eta geuning aya belah dinya teka tempo aduh tapi begitu eta ruh diasupkan kana jasad urang fanafakhtu fihi mir ruhihi ditiupkan eta ruh teta kana jasad urang mimiti diadu jeung nafsu na jasad urang teh loba we kaelekeun ku nafsu itu nafsu ieu tungtungna beres kaseret begitu kaseret eta nafsu ditanya di akhirat kumaha ngajawabna inna kunna an hadza ghafilin laras abdi teh seueur goplah seueur poho matak talkin dikir teh ngingetkeun deui maneh supaya inget kana perjanjian maneh di alam ruh baheula qalu bala syahidna mata kuring kamari babeledaga nyarita di lembur kuring ari torekat teh rukun agama arkanuddin salah satun cik baca kabeh syariat hakikat torekat makrifat Islam iman ihsan teu menang leungit ihsan atuh ari iman Islam dikeuweuk ai ihsan tadi aji rukun teh mun eueuh hiji teu sah beragamana mata kuringan mah geus wani ngomong di mamana nyarita arkanuddin rukun agama atak urus komo jeung NU maya ke MWC NU na NU maya Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah ketuana Habib Lutfi nuti Pekalongan aya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah torekat nu mu'tabarah nu jelas sanadna dikumpulkeun mata aya ibu NU jawab NU di dia aya Persis Muhammadiyah aya udah dia mah ngageblek NU lamun orang NU teu ngarti kana torekat NU gadungan kudu dijelaskan mah mun aya ajengan ngaku NU tapi teu ngarti kana torekat bala nyarek jelema diajar torekat NU gadungan kade berarti NU teh gaulna nganukur jamu dipa we jeung Cimasuk tawa jamu dipa ka Cikopeng gitu tengartieun aya Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah pogoh aya orang NU teh ayeuna teh kudu diajar ngalemesan tah matak diajar salat ge kudu jeung eusina ayo mimitian Bu ngucapkeun Allahu Akbar ulah aya deui urang jamu dipa anu sombong sabab lamun urang jamu dipa sombong berarti teu buahan salatna gitu teruskeun malilah kaburu hujan tingali ruku ai ruku teh kumaha kieu tah filsafatna naon ulah aya deui jalma saenggeus ruku dina salatna anu teu ngahormat ka papada jalma hormat ka papada jalma mata kurang Sunda mararengku bade angkat ka mana bade ka mana tara kitu pan tapi bade angkat ka mana bade ka pali dinya katongo bade ka mana ka Jambu Dipa aya naon geuning meuni ngalabring jaba meuni darangdos kitu aya Pak Jujun Junaedi meuni dangdos apan kedang hargaan mana we kataksir ku ajengan Bu Ibu begitu i'tidal ajeg dina kamuliaan diri sami Allahu liman hamidah ajeg dina kamuliaan diri jadi ajeg teh kudu dina kamuliaan diri ulah ajeg gagah tapi dina hinaeun batur ku sombongna ku akhlak dan nu goreng tapi anjeun ajeg kudu dina kamuliaan diri
jelema kabeh resep, jelema kabeh cinta, jelema kabeh nyaah, jelema kabeh deudeuh, jelema kabeh reueus, jelema kabeh bangga. Sabab naon? Sabab anjeun ajeg dina kamuliaan diri. Gitu, tak eta iktidal. Balikan deui bisi poho. Keun sanu bisa dibere duit 100.000. Serius. Tuh 100.000. Da ngaji kudu kudu serius. Aya nu bisa? Ayo ka dieu lumayan 100.000 cepet ya. Lain duit palsu. Apa can? Balikan deui. Aduh aing ngagawekeun. Geus, awas catat. Begitu nyebut Allahu Akbar sumrah diri kagus kita. Begitu ruku eta hormat ka papada jalmi. Begitu i'tidal naon ajeg dina kamuliaan diri kita. Apa apal teu ih kaden saricing mana nu apal ka hareup 100.000 budak leutik gua apal ka hareup 100.000. Atuh ngaji kieu mah naon atuh ngaji teh babaeunana. Ayo 100.000 sakitu dibalikan deui eta 3 kata piraga 3 kalimat. Kadia bisa sok tadi tah buru dia tidak punya keberanian sing wani atau dina kahadean maka dia jang mana bisa teh ya teu apaleun balikan deui ya bukannya hoae cing naon nyebut Allahu Akbar teh sumrah diri kagus gini ngeta apa kunaon teh daek hareup. Nah jeung era sagala era mah tuh jadi teu meunang 100.000 1 juta. Coba ka hareup saha 1 juta. Serius ya teh 1 juta ka dia. Juta. Ayo era 1 juta mana yang ada 1 juta gampang teh. Ini 1 juta. Aing aneh batur mah boro-boro ieu mah 1 juta teh hese. Sabaraha minggueun salaki maneh gawe tuh sabulan coba nah tuh teh lempang ka dia isin mah lamun menta ieu mah dibere lamun menta tak jajaluk tak sing boga ka era. Ai dibere mah ya 100.000 buru-buru ngaberetek gitu. Balikan deui geud we nu kahiji Allahu Akbar eta teh sumrah diri kagus jadi kabeh serahkeun ka Gusti Allah teu meunang diserahkeun ka sasaa. Salaki nyeleweng tong curhat ka tatangga bisi diseungseurikeun ku tatangga da eueuh jalan keluar sumrah diri we ka Gusti. Kalau di jalan yang benar selamatkanlah dia, kalau di jalan yang salah sadarkanlah dirinya. Peda tara balik salakina ti Jakarta. Bang Toyib mengapa tak pulang-pulang anakmu eta teh loba panda kagoda kurang Jakarta. Teu kudu jeblek ku menangis membayangkan betapa kejamnya diriku
jebleh nah sajadah jeblehna ngadu kanu nyieun salaki maneh ngadu kanu nyieun hate salaki maneh dina sajadah ngaduna Allahu Akbar sangakeun ka Gusti nu Maha Suci sumerah diri ka Gusti salat teh eta lamun urang jambu dipa geus balener salatna mal anu baeud moal baeud kurang beas jamotrot kasalaki moal sabab usik malik uteuk tongo walang taga KBG digerakkeun ku Gusti tugas urang mah ngajemput rezeki ngajemput tas si bapa teh init ka Jakarta teh ngajemput sabab naon rezeki mah geus kulak canggem bagja awakna geus dibikeun ka anjeun mata kula sieun miskin bahkan Rasul mah ngadoana Allahumma ja'alni miskinan ya Allah jantenkeun abdi jadi jalma miskin doa Rasul mah lain ya Allah jadikan abdi jalma beunghar tara ngadoana Allahumma ja'alni miskinan jadikan abdi jadi jalma miskin aya nu ngadoa kitu di dieu erek nurutan Nabi moal cinta ka Nabi hayang nurut kana sunnah Nabi erek ngadoa kitu moal heueuh tuh moal cenah pelebah doana mah sabab KBG hayang beunghar aja hayang hayang lega sawah hayang duit loba hayang boga mobil teu di bejaan kuing boga mobil alus masih lalaunan pangijeng besa geus sieun katubruk mending boga mobil turung tung nu tanyakan mogok teh didorong mending kene mobil nu kitu we mobil kitu mah kasabere beca paduli beki alus mobilna ye harta mah dengekeun maesaroh aya ceodah aya ceana cetitin aya dengekeun cetin lain ngajaga harta mah dijaga harta mah dijaga lain ngajaga leungeunna teu boga emas ini ka pasar Sukawening da lenga-lenggang we geus aya emasan mah pan rada di kieu-kieu kokot teh da sia nu ngajamret nu boga mobil rek nanya mani heula ngumah mobil heula jadi memeh manehna mani ngumah mobil heula heuh mobil heula di manian manehna paneuri heuh jadi ngutamakeun sok pikir aja ngutamakeun mobil di manian teh heula ari manehna can mani bener teh bau kelekene bener teh kitu dunya teh dunya mah heureuy ece kamari amis ayeuna pait pan kitu dunya mah kamari dahar teh ngeunah ayeuna mah kurang ngeunah kitunya kamari dahar teh ngeunah jeung daging ayeuna mah bosen gitu kamari imah hayang gede ayeuna geus gede haroreang balik deui kanu leutik kalaman ku sorangan uing ayeuna disangojar cicing di imah kai balik deui ka baheula beula uing keur budak pan imah kai imah panggung ayeuna uing balik deui ka imah panggung terus kaliwat imah gede imah naon adi antep we ditinggalkeun tuh di Bandung hayo we teh nu ngeunana mah si ieu tah cicing nuan di Bandung imah gede 10 kamar badag si ieu we nu gablegna mah jaba digaji jaba ngajaga ayeuna we keur di dieu gitu uing mah cicing di imah kayu we di sangojar jadi heureuy dunya teh daharengan sakeupeul ya Allah mata kadengekeun ku kabeh dengekeun ingkana la ta'rifu ulwana rizqika fa inna rizqaka ya'rifu ulwanaka lamun maneh teu nyaho rizki maneh di mana ayana tong sieun da rizki mah nyahoeun alamat maneh di mana sakali deui lamun anjeun teu apal alamat rizki anjeun di mana
tong sieun da rizki mah nyahoeun alamat anjeun di mana. Jadi mau apa hilih artina teh masing angkot ke kebutan nyiap cantang tu rizkina leuwih loba batan anu tenang anu teu ngebut. Makana ece lamun ningali tatangga imana alus alhamdulillah hayang ece maju hayang maju ya dengekeun sumrah diri ka Gusti bari diajar rajin ngaduakeun batur dibere ye resep kuing ka batur mah can dibikeun ieu teh tong beja-beja ka baturnya. Lamun ece ningali warungna tutup gancang ngadua ya Allah mudah-mudahan eta warung enggal buka sing seueur nu balanyana. Lamun ece ningali bangunan teh encan jadi gancang ngadua ya Allah mudah-mudahan eta bangunan teh sing gancang jadi. Lamun ece ningali ojek kaharuleng di Sukawening teh eueuh muatan gancang ece ngadua mudah-mudahan ojek sing seueur muatanana. Lamun ece ningali angkot kosong ngadua gancang ece ya Allah mudah-mudahan eta angkot teh sing pinuh penumpangna jadi pinuh ku doa we terus ta eta teh bakal mali ka urang doa teh. Oh sok tara ngadoakeun batur kitu tati ayeuna mah di bejaan eta teh ilmu beunghar teh. Uing mah lamun ningali naon-naon bangunan tan anggeus kitu ngadoa, ningali beus kitu ngadoa, ningali angkot kosong kitu ngadoa, ningali warung can tutup doana, bahkan warung buka ge gancang ngadoa. Kitu resep we bibir teh ngadoa. Matak balik deui kana diri pan doa mah memeh tepi kanu didoakeun balik heula kana diri doa mah. Ieu mah lain atuh. Tatangga nyeun imah si eta nyeun imah. Di mana duit nanya buah-buah. Oh si eta mah ngarentenkeun lah eta bati rentenna eta mah. Wah si eta mah jeung bang lah. Wah si eta mah nyegik tupan lain doa nu kaluar teh kaden kagorengan dina ate. Jadi boro-boro bisa sumrah diri. Salat urang mah salat waduk keneh. Masih sholat ngak-ngek-ngok, masih sholat syariat, masih sholat ungked-ungkedan, masih sholat raga, masih sholat awak, masih sholat raga ungkul. Allahu Akbar teh dibarengan ku hate. Allahu Akbar daun hartina teh ari Allah eta anu agung bahkan kabiron kala agung pisan pakai pisan gini ngahateanana ge Allahu Akbaru kabiro. Allah teh agung begitu orang nyebut Allah agung teh lai urang teh hate teh leuleus abdi mah jalmi makhluk abdi mah teu daya teu upaya abdi mah hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi nyangakeun ka Gusti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kitu karek salat buahan ngabuah ngajadi akhlak moal aya deui jelema urang Jabudi pa anu cengeng jebleh wae aral protes ka pangeran nah Gusti ari ningali batur ari abdi sia geus cilaka bahkan rezekina geus deukeut ge ngacleng deui ngajauhan deui da kitu kalakuanana ye tah tanu kadua balikan deui begitu ruku eta teh naon hormat ka papada jalmi pan loba jelema mung hormat ka batur hayang dihormat ku batur bener teu urang kudu daek ngahormat ka batur matak naon eta teh rada leuleus tah tongong teh rengku ka batur teh hina moal kira-kira mun urang rengku ka batur justru nu nulak cangkeng nu pika sebeleun mah emang batur resepeun gitu ka jelema nulak cangkeng emang batur resepeun gitu ka jelema sombong emang batur resepeun teh ka jelema angkuh abdi mah gawena teh ngagul-ngagul diri abdi mah saha abdi nu nanya bener tuh abdi juara MTQ tingkat internasional memang ngaji ari ngaji teh goreng patut nya internasional siga kecamatan tuh kudu disigi-sigi si ustad cicing lunguh ngaji alus pan jelema teh nanya ieu teh ngajina alus juara naon nanya ke
jelema teh. Ieu mah abi mah aya mah teu hayang maneh nyaho maneh saha bari ge urusan urang jeung maneh bener teu. Makana diajar ruku teh subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ngas urang teh kudu jadi jaman hormat kapapada jelema hormat kitu. Sok beres ngaji ayeuna mah tong aya anu kieu teh kudu hormat kapapada jelema. Dah atuh bajujuna saya mah beunghar saya teh kan miskin. Bajujun bapak nabi mah beunghar si eta mah miskin nya abdi kudu mulia si eta pan miskin. Oh jadi nu beunghar teh leuwih alus lebih mulia tibatan nu miskin. Santang tuh aya jelema nu sabeunghar korun aya eueuh korun mah koncina we ditanggung koncina wungkul kunci gudang-gudang kakayaan ditanggung koncina wungkul aja saking beungharna korun mulia di hadapan Allah. Nah beunghar dijieun kamuliaan kuring beunghar maneh miskin nu miskin mah leuwih hina sote cek maneh buating cek Allah si eta leuwih mulia batan maneh. Ya dengekeun nu beunghar dengekeun maneh tong sombong pada beunghar maneh di dieu beunghar kudu pangrengkuhna ka batur ngan batur resep ka maneh ulah maneh beunghar pang balagana da mah disebut beunghar nu miskin mah bener teu disebut beunghar teh sabab aya numis. Coba kabeh urang jamudi pabeunghar kabeh mun aya daun ngaranna kenteng bocor sanitah saha sok beunghar kabeh ieu mah urang jamudi bade beunghar kabeh aya titaheun eueuh pan marane tah mang punten pangbenerkeun itu bocor ke diburuhan ku abdi terekel pan bener teh. Jadi hirup tepan kabeh oge aya aturanana aya lawan aya beunghar aya mis cek nu beunghar teh dah sia mah jelema leutik aing atuh tingali di luhur sia mah beuki leutik terus beuki luhur manehna ngarasa beuki luhur ngangap leutik ka jelema sia mah leutik padahal mu di pikiran mah lamun nu di luhur ningali nu dihandap leutik nu dihandap ge ningali nu di luhur teh leutik. Ngarti teh maksudna kada bisi teh kaharti jelema naek kana tangkal nu jangkung ti luhur teh kahandap teh jelema teh beuki leutik teh dina sagede kieu beuki luhur kan beuki leutik leutik sia cek si jelema nu naek di kana tangkal luhur teh leutik sia gogorokan. Ana pertanyaanana ari nu handap ningali nu luhur gede leutik sarua leutik beuki luhur beuki leutik jadi kudu mikir gitu. Ulah siga gaya siga eta siga kalapa dihanap aya hui gitu cek di luhur teh hei sia hui tong balaga ka aing sia ku aing ditinggang ti luhur murungkut hui teh dihanap datang we caritana teh nu boga kebonna ngalah hui ngalah kalapa ma cenah pasak hui pake kalapa pasak hui make kalapa pasak sampe make kalapa pan kalapana teh jadi leutik eueuh pasak kalapa make sampe eueuh pasak sampe make kalapa cek hui tah sia kalapa tong balaga eueuh pasak kalapa pake sampe pake hui di mana ge pasak sampe pake kalapa tuh kitu hirup mah. Matak hei nu beunghar diajar salat teh begitu ruku teh diajar berarti urang teh kudu diajar rengkuh hirup teh kudu diajar naon artina teh kudu diajar ngahormat ka papada jalmi geus kitu i'tidal naon ari i'tidal teh nangtung sanggeus ruku ajeg kana keyakinan diri kudu ajeg kada keyakinan diri. Sabab lamun urang salat lamun urang hirup teu boga keyakinan dina diri maka hirup bakal loba mengeluh yakin kana diri kitu ceu kudu yakin teh geulis lah urang mah goreng sieun salaki nyandung tak ulah kitu geulis we ngantong gumelis gitu pan awewe teh sok geus kolot mah loba kasieun aing sieun ditinggalkeun ku salaki
aing sieun itu ulah loba kasieun sieun ditinggalkeun ku salaki moal cenah we sing bager lamun salaki rek sare ece gancang geus geulis teh geus sareungit tong baruhang ru bau 7 rupa ece teh make minyak seungit kade ulah make minyak kletik terus tanya salaki teh bapak bade tuang heula bade bobo heula atanapi bade heula abdi parantos siap bilih bapak bade mah penting imah hoream mohon teu sawios ari bapak moal mah gancang calana deui gitu ulah sok ngagawekeun salaki teh pika kudu salaki nu kudu muka sorangan ciri sadar ulah ieu mah geus kolot harodem teh cara rape maha atuh geus kolot maha atuh geus kolot akhirna ngadagoane pamajikanna teh sare geus sare sok gajleng we salakina teh ai goak pamajikanna ngowak juri udah beren rewas aya nu tilu jurig ai baki lah jurig aduh teruskan jurig si ece bu yo yakin karena dirinya hirup harus penuh dengan keyakinan. Kalau hidup tidak dihadapi dengan keyakinan maka akan banyak keluhan dalam kehidupan ini. Hirup kudu penuh keyakinan. Budak ngora, budak santri kudu yakin dari kampung ini akan ada orang yang jadi orang hebat. Amin. Dari madrasah ini akan ada anak yang bakal jadi anak berhasil. Amin. Iya orang sangojar, orang lebur, anak jelema kismin. Ya jujun Junaidi ya tinggal ya. Ayeuna kuring syukur nikmat lain sombong. Sa Indonesia nyahuan kuring. Alhamdulillah pada orang sangojar. Pasantren ayeuna ti sa Indonesia, pasantri kuring. Pangjauhna ti Papua, ti Jambi, ti Makassar, ti Kalimantan, ti Lampung, ti Aceh, ti Bali. Padahal mah cicingna di Sangojar pasantren lagi hanapeun gunung, tapi ternyata santrina di mana-mana. Sabab naon kuring hirup pinuh ku keyakinan diri. Nah jeung kudu teu yakin sagala. Bapak kuring miskin, inung kuring miskin, kajen tapi bapak kuring inung kuring ngarahkan kuring kana katauhidan nu bener, ngarahkan kana kuring kana ibadah nu bener. Maka inung kuring pinuh kudu ajeng kataatan, bapak kuring pinuh ku kadisiplinan. Jadi kuring jiga kieu. Kenapa mensim tidak pede aja lagi? Bener teh? Banget tepati kasep pamajikan mah geulis. Eta teh menang pede, cep eta teh. Coba banget jika kieu saha nu daekeun nu geulis neneangan nu biasa-biasa deui we meureun tapi pamajikan uing tingali ka Sangojar geulis karena saya pede, saya datang bawa cinta dan kasih sayang. Dunia kita bisa mau nggak hidup kaya dengan saya gitu ngomong teh ini mah mau nggak hidup miskin dengan saya nya mah daekeun atuh abena mungkin aing miskin, saya mah lain ke pemajikan baheula. Mari kita hidup kaya dengan saya. Emang AA kaya sekarang belum, tapi ke depan kaya. Mau nggak hidup kaya dengan saya? Cek pemajikan teh baru ada laki-laki ngomong seperti ini. Karena ada laki seperti ini, maka saya siap. Karena AA punya keyakinan diri, saya pun punya keyakinan diri. Pasti dengan AA berhasil. Ya lain, maaf, aku cuma datang bawa cinta. Cek aweuna embung aing mah emang lapar aing ngalebok cinta. Dengekeun lalaki sia nu jaromlo. Aku tidak bisa bawa apa-apa. Aku miskin, mah daekeun atuh. Ulah kitu atuh gayana. Hari ini saya miskin, besok saya kaya. Kamu dengan doa kamu, dengan kamu mendampingi saya dengan penuh doa yang ikhlas, insya Allah saya akan jadi orang kaya. Saya punya semangat, kamu punya doa, kamu dampingi saya, kita akan jadi orang kaya. Gitu dengekeun Ta Ahmad.
Aduh. Udah teka rasa tuh. Terus gentong. Da si Ece mun teu nyaho naranyakna aing mal daek dia terus kenek eureun we. Ngan apa nanyakna duh nih kataringali Gusti. Ma isoh. Nu mana ma isoh teh? Cek Pak Yusuf tadi ma isoh cenagara tol ma isoh. Kade eta balad ma isoh engke manakib ma isoh. Jeung ma Isa. Tama si Asih. Gitu. Ai mah saroh matong poho. Da eta mah balad uing sok moe sirah teh. Maimunah nu sok moe maneh teh eta mah. Sok. Geus tidak terus naon? Sud. Geus tidak teh terus naon? Naon ari sujud filsafatna? Cinta mi cinta kalemah cai. Jadi jalma anu salatna bener bakal cinta kalemah caina. Hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman. Oh NU mah gini. Cinta kalemah caina. Anjan cinta ka jamu dipa. Cinta abdi mah embung dan nyeun imah di dieu. Ceuk eceh paduli teuing pajujun mah. Da abdi mah urang dieu nya kalau murus sorangan abdi mah kitu lain. Bener teh? Tah sia urang Karawang mun dicarek teh tong balik ka Karawang nyentong kitu atuh cenah. Akang ada goreng burung palung geus Karawang mah tempat abdi. Ceuk Pak Agung atuh pindah ceng ka Sangojar imah teh jauh-jauh di Jamudipa. Teu tiasa kitu cenah bah. Da abdi mah cenah urang Jamudipa. Cinta we ka Jamudipa. Cinta kalemah cai kumaha carana cinta kalemah cai? Jaga, tah tangkal jaga. Gara-gara tangkal gunung diruksak geuning caah kamari bener teh? Gunung diruksak caah. Tangkal plakat. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kabeh nu langit jeung di bumi teh tasbih ka Gusti Allah tuh tingali. Gerak tuh kaliwir angin tingali tapakur. Ieu tangkal daun. Eta keur tasbih ieu teh. Hayo dibabad ku maneh. Hayo ditutu ku anjeun teh eta teh jelema teh geus ngalanggar sunnatullah anu bener. Barangkali di sana ada jawabnya. Ebit gede bage ya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput babadotan tuh. Jadi mun kamari aya caah tanya caah teh nyeret imah tanya kunaon bet saredi imah uing nyeret imah uing da imah uing beak imah maneh naon tangkal jeung akar da keur leuweung geledegan mah uing tara turun ka handap aya nama uing pas turun eueuh imah uingna tak uing milu ka handap milu nyeret we imah rek milu sared imah anjeun beak ka geuning caah. Kudu kitu tafakur teh maesaro. Mata kade ti mimiti ayeuna mah nu salat mah ya, nu sok salat mah kudu micinta lemah cai dengekeun ye. Tuh tingali dina gorong-gorong, dina kokoco, dina kamalir, cai teh ngalir ban bener. Eta teh jaga mun aya nu ngahambat sampah gancang bener keunjang tong ngadaguan RW nitah. Ya mah ayo cai ngaliwat ka hareupeun susukan di alungan soptek. Atuh cai teh muter jabalieur. Mangkaning nu palangan karek 2 poe keur mejeuna loba. Tah eta teh lain eta teh jelema teu beragama ulah dianggap biasa-biasa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah gitu ima laleuleus Allah
Candalahar kaciri cantaruang Bu paingan atuh qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin karuksakan anu aya di cai di laut di darat eta teh kusabab ulah jelema kusabab leungeun jelem caah eta teh sabab leungeun jelem hayo kemiringan 80 derajat dipelakan kentang dipelakan tomat teu meunang atuh pelakan tangkal nu kuat keur menyerap air kitu atuh aya nama pantingali mah nya gunung di Dugulan aing mah teu ngarti gunung di Dugulan gunung mah tong di Dugulan atuh eceuk gunung mah dipelak saking indahna alam duh tingali itu gunung ya Allah tiada lagi negeri yang indah seindah persada Nusantara gunung-gunung tinggi tempat bersemayam burung marga satwa gunung tinggi megah menambah semarak persadaku lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi Nusantara aku pun dilahirkan di sana penduduknya tampan-tampan cantik molek tiada bandingnya terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya mereka saling menghormati saling menghargai hak azasi mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sangsaka merah putih lambang Indonesia dengekeun jagalah kelestarian sejarah budaya semua rahmat Tuhan yang Maha Esa mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini hutan dan rimba burung marga satwa sebagainya bajakeun kesalaki ece bapak mun ka Bandung mawa bini pelak ulah nuhar beki melak tara bisi gundul kitu taneuh gunung gundul bisi jadi musibah ka urang ta eta mi cinta lemah cai sujud tuh pang deket-deketna jelema jeung Allah teh dawu Rasul waktu sujud batak dawu Rasul hadits Bukhari lobakeun doa ari keur sujud teh ulah ruku sujud cungas cengos subhan Allah subhan Allah napa subhan bahwa subhan saya subhan naon subhana rabbiyal a'la subhan Allah subhan Allah nah jadi subhan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi terus ke nahate teh ngadoa menta doa nahate Gusti mudah-mudahan panen abdi ulah kuberit Gusti mudah-mudahan anak abdi saroleh Gusti mudah-mudahan pun biang pun bapak almarhum dihampura dosana Gusti mudah-mudahan salaki abdi sing bekinya ka abdi Gusti mudah-mudahan hutang abdi kabayar Gusti mudah-mudahan jalan keluar ke bayar hutang abdi Gusti terus menang karek cengkat asok itu tara aneh mada lain atuh dalam sujud temni tere lamun berat beban dina punuk sujud lamun berat beban dina punuk berat segala berat katingali nu salala teres ayeuna katingali mal ditunjukkan hutangna gede katempo ku ing mah eta meunang ngiridit batuk meuli kulkas maneh meuli kulkas ceuk aing mah di dieu mah teu kudu make kulkas katiris-tiris
di dieu mah teu make kulkas ge da tiis bener teu hayo urang jamu di pamake kulkas teh eta teh naon ngaranna teh teu muktadol hal tu kulkas mah di Jakarta kulkas dia mah teu kudu kulkas menang didit mana sapintu tatangga 2 pintu panas deui wae papana mung mah mung sapintu tuh tatangga 2 pintu naon mang patona rek dikitu-kitu blak bluk blak kayak gitu ya Allah ya ulah osok susah wae hirup teh bunga miskin bunga beunghar bunga ulah sok miskin sedih beunghar bunga loba duit seri teu gablek duit manyun eta teh ku hirup mah kudu Isra Mi'raj teh nabi teh naik naon nama nabi burok naik naon ai burok pernah mudun jawab ai burok pernah mudun pernah nanya ngan tetep anu tumpakna nabi anger ajeg sabab lamun mangi tanyakan burok manyangan suku tukangna lamun mangi pudunan burok manyangan suku hareupna jadi mun ece tumpak burok ajeg we moal aya kitu siga tumpak kuda moal aya kitu eta teh filsafatna teh hirup teh kudu siga tumpak burok ulah ari keur susah ngagejret tuluy jebleh ai keur loba duit sasuseurean kudu siga burok istiqomah we lempeng loba duit bunga kurang duit nyangakeun ka Gusti kitu atuh hirup teh eta karek bisa memaknai Isra Mi'raj sok diajar tumpak burok dina kahirupan insyaallah moal anu susah sok diajar ayeuna mah diajar salat teh kudu ngabuah yen can ngomong salat Mi'raj karek ngabuah heula-heula kana diri heula can ka Allah ya karek kana diri ya ngabah salat terus salat teh dipungkas ku naon assalamu non hartina nebarkeun kasalamatan ka papada jalma nebarkeun kasalamatan ka papada jalmi tuh nyebut assalamualaikum kasalamatan keur anjeun kabeh berarti saenggeus salat moal aya kagorengan anu disebarkeun ku anjeun ka batur geus salat moal aya kagorengan anu disebarkeun ku anjeun ka bahkan anjeun bakal jadi pemaaf ya mah lain assalamualaikum pas keluar ti masjid leungit senal capit kemana senal capit aingnya tingali ku aing mah kamana diudag sa ku aing cenah assalamualaikum begitu assalamualaikum ngas keselamatan sebarkeun keselamatan leungit senal capitkeun sugan weng ke aya jelema malikeun gitu. Jadi dia mah nyebarkeun keselamatan tapi pasea deui jeung tatangga nebarkeun keselamatan tapi ribut deui jeung tatangga pan eueuh buahna salat eta buah salat ka jelema buahan salat teh mun kitu mah jaba kudu tepi ka Allah ai salat nu tepi ka Allah nu mi'raj ai nu mi'raj nu kumaha salat anu hatena dibarengan ku zikir ka Gusti jadi keur salat teh meunang eureun ka Allah hate mah nah hate teh Allahu Allah nah hate eta teh teu meunang na bibir mah pan Allahu akbaru kabiro tapi hate lain nerjemahkeun salat ieu mah khusyuk teh kudu apal terjemah salat ayo diapalkeun salah teh henteu da uing oge baheula diapalkeun keur budak sagede kieu di madrasah Allahu akbar ari Allah eta anu agung kabiron tur agung pisan walhamdulillahi sareng segala puji eta kawan Allah kasiron kalawan puji anu seueur apal tapi khusyuk encan nu tungtungna mah keur salat teh ngapalkeun jampena salat we jeung hartina lamun ya salat khusyuk kudu apal babacaan salat hartina berarti nu khusyuk teh urang Arab bener teu kaharti teu ya pan babacaan salat teh bahasa Arab lain urang meh khusyuk kudu apal hartina berarti lamun kitu nu khusyuk teh urang Arab bener teu adil atuh
urang mah kudu ngapalkeun heulanya ningang di ngapalkeun anak pohoan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun pagaliwota jeung surat Al-Baqarah tuh nya capek pan geus kolot mah barho bubar poho taina ge bawa geus beres ceramah tapi kapudunan ge bawa inget bawa henteu coba jadi mun kitu naon atuh salat kudu khusyuk kudu apal naon harti babacaanana teu kudu kan we baca hayo kadang konsentrasi kana harti babacaan lain biwir Allahu Akbar hate ngageduk Allahu Allah Allahu Allah tiap detak jantung ka Allah gitu aya khusyuk teh eta bata khusyuk mah eueuh rukun salat khusyuk mah aya na tasawuf lain fikih lain ilmu tauhid khusyuk mah ayana khusyuk mah dina ilmu tasawuf eta khusyuk ayana di dinya sok mimitian aya nama diajar mi'rajkeun salat teh ka Allah isrokeun ka Allah isro ku zikir jahar mi'raj ku zikir khafi isro berbuah ku amal anu tadi kana kahirupan sapopoe nu kaheje naon sumrah diri ka Gus nu kadua hormat ka papadajal nu katilu ajeg kana kayanginan dir nu kaopat micinta lemah jeung lemah cai nu kalima nyebarkeun kasalamatan ka papadajal mi eta filsafat tina Allahu Akbar tina ruku tina i'tidal tina sujud jeung tina salam geus kitu tepikeun ku zikir khafina ka Allah insyaallah salat urang Jambudipa bakal jadi salat anu bermakna innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar saenyana salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar loba anu salat tapi ngalakukeun perbuatan keji keneh loba anu salat tapi ngalakukeun perbuatan mungkar keneh sabab can tamat maca ayatna wala zikrullahi akbar jeung ada zikir ka Allah eta nu panggedena jadi nu ngahalangan maksiat nu ngahalangan keji nu ngahalangan kamungkaran mah lain gerakan ungked-ungkedan salat mah tapi hate nu eling jeung zikir ka Gusti Allah kahartos sadayana kahartos pamanawi ka kupak margitos kahartos parantos nya tos kahartos parantos cekap teu kedah seueur ngaosna manfaat mudah-mudahan ieu mah ka Pak Agung we dilelakeun teh da Pak Agung mah salah sahiji pengajar di Al Jauhari mudah-mudahan manfaat sakitu khudz masofa wa da makadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.